Peuting-peuting nyeusehan spray anu geus bau dah dituluykeun dahar jeung tumis pedas ceun nah make ti peuting cenah ayeuna mah ganti spray teh heueuh pancaina teh ceuk ayeuna mah ngocorna teh ti peuting ti beurang mah saah tapi samemeh ganti spray dieu teh pan aya gerohaneun matak urang ge gero heula heueuh tadi dieu teh da urang teh make masih keneh make baju gamis urang sulap we geus make daster ceuk tadi dieu ge ceuk barudak teh keur dikalamar hariling hiling rek naon mama rek ganti spray teh geus baradau cublu ih si mama mah meuni kitu cenah cek si kakek teh heuh awas urang ganti heula ieu sprayna mumpung cai badag urang ngocor heuh urang seusehan kabeh pokona mah jeung nu mama heuh da si Denis oge sok calawak peureumna teh geuninganan ceuk mah teh sok dahdir moal ka dipasang spray nya cenah kusabab urang teh ayeuna teh keur ngejar waktu ngejar naon cing heuh par ayeuna teh mumpung cai naon gede bisi kaburu saat deui mah teh karek nyeusehan heula we da seusehanan teh geus loba ceuk spray ongko simutna ongko encan baju nu sehari-hari nu biasa ge loba ceuk ieu teh encan sapatu wah loba pokona mah ceuk tapi di dieu teh ceuk urang teh minta tulung heula ka bapana heueuh ayang cek teh bantuan heula nyeusehan heueuh da mumpung cai ngocor engke bisi kaburu saat heueuh gae ceuk ari cai ngocor maka senal-senal oge heueuh dikumahan heueuh dari halodo mah geuninganan kalotor senal oge ku ka kebul benerna mah ceuk mung nyeusehan ti peuting teh heueuh geus nasok cara rangkel geuninganan meureunnan rematik nya ceuk nya cokelat baheula mah geuninganan matakan ulah sok nyeusehan ti peuting heueuh da kumaha deui ceuk ai cai ngocorna ti peuting mah wayahna we meureun mung teu daek kudu daek meureun nyeusehan ti peuting teh ceuk tadi ge dibantuan ku bapana geuning nyeusehan sapatu jeung sendal mah ku bapana urang mah bagian perbajuan nu teh teh urang bilas heula heueuh kabeh pokona namanya bajuna oge moal ka dikeringkeun ceuk kusabab naon heueuh pan bapana teh keur ngajahit sok tara kuateun ceuk listrikna teh sok ngajepret ceuk lamun teu dibantuan ku bapana teh wayah kumaha urang beres teh nya ceuk nya tuh nya ceuk ieu teh keur ngajahitan tas leutik ceuk jadi moal bisa nya dipake ngeringkeun teh engkewekeun bae lah nu penting mah geus dimenang nyeusehan mah jongjon ceuk dikering-kari ngeringkeun mah babari isuk oge bisa sendal mah ceuk urang jajarkeun siga ente cuwe nu arek eta upacara geuninganan di luar heueuh dina bangku ai ti peuting mah da moal anu dariuk di dinya paling si ucing si koneng di dinya masuk prah ngompol beres ngaberesan senal di dieu teh ceuk arek heueuh tadi nama rek teu tilep tapi da dipikir-pikir si jana teh hudang wae ceuk jadi teu jadi we ceuk tah ieu teh ningang ka isuk urang teh rek numis pedas jadi dieu teh bangun ngeunah nempo pedas heueuh di urang tumis ayeuna mah ceuk da bapana teh peuting cenah mah ngeunah meureunannya jeung tumis pedas heueuh ngan edas ceuk sok rada mahal pedas mah geuningan ceuk saon teh 7.000 teh 2 siki ai teri mah geuninganan saon teh nya 6.000 7.000 teh loba bisa 2 kali 3 kali daang ai pedas mah 2 siki teh hiji sewang jeung bapana ke wah aing mah ari teu dibeuli da hayang geuningan ceuk kos nu nyiram deui urang teh nya sok ngadak-ngadak ari aya hayang teh kudu pukpek deui teh ieu ceuk geus beres numisna mah ceuk tadi geus diasaan pek teh mantul pisan ceuk teu kungsi lila urang nyokot lah sangu nah heueuh urang dahar ceuk langsung we nya ceuk nya da geus lapar geuninganan heueuh ieu teh keur ngeditna oge ceuk asa lapar deui nempo tumis pedas teh bangun nikmat da harita ge nikmat.